bahkan lamun aya jelema ngahisab yakin dengan hisabanana nah luntal-lento kanu sejen geus saya kudu hisab hisab baula nyaritakeun ru'yat cek Habib Usman hisab teh kabagi tilun ke bakal napi buktieunnana aya anu imkan ru'yat jeung kadeuleu bulana aya anu imkan ru'yat teu kadeuleu bulana aya anu nya teu kadeuleu ye tetapi imkan ru'yat aya anu nya kadeuleu karu'yatnya gede hisab qot'i teh nya kadeuleu bulan teh nya imkan ru'yat pas artina imkan ru'yat kadeuleu nomor kedua imkan ru'yat naon kitu darjatani paksaro teu kadeuleu bulana langsung bae mangga bae aya deui hitungan teh cak hitungan mah imkan ru'yat tapi teu bisa dideuleu teu kadeuleu teh teu bisa dideuleu teu bisa dideuleu teh gaem ngan boga keyakinan kana hisab qot'i mangga bae eueuh masalah itulah keistimewaan hisab dideuleu dina perjalanan adat lamun urang geus nempo kana perjalanan adat perjalananna bulan maka moal meleset sebab aya hitunganana geus kulantaran sesuai jeung adat sanajan teu bisa kadeuleu ta bulan bisa dijatuhkeun tanggal 1 Ramadan bae tinggal menurut hisab qot'i sabaraha darajah ieu taun ieu alhamdulillahirabbil alamin hitungan kaula aya kemudian hitungan di berbagai pondok pesantren Jawa termasuk pesantren-pesantren gede nu ngiriman data ka dia alhamdulillah dengan perhitungan sulamun nairen teu perlu dicaritakeun hanya datana aya perhitungan pondok-pondok pesantren Jawa Timur jeung Jawa Tengah anu manehanana nitip kita sama-sama melaksanakan puasa dengan ikut kepada hitungan ulama salafus sholihin perjalanan melalui perhitungan kitab Sulamun Nairin ialah data perhitungan data-data anu di sekitar urang Al-Wardayani kemudian Al-Hidayah pondok pesantren Ki Bustami jeung Lajnah Falakiyah Cakung perhitunganana hampir akur jeung perhitungan sejen termasuk simkuri perhitungan Sulamun Nairin teu jararau darjahna tetep 2 darjah leuwihna aya nu meunang 38 darjah aya nu meunang 24 darjah aya nu meunang 50 darjah aya nu meunang 55 darjah berarti hampir 3 darjah teu perlu disebutkan terlalu loba jasa ieu alhamdulillah dukungan Sulamun Nairin tina berbagai pondok pesantren anu nyana tetep ngajak kana nyeklan perhitungan ulama salafus sholihin sebab kuari Amerika geus ngajajah ka seluruh negara politik dijajah ekonomi dijajah budaya geus puguh dijajah karasa ku urang agama ge geus dijajah agama geus dijajah ku Amerika melalui baheula nu ku Gus Dur dicaritakeun melalui partai PKS lain lalagan nu mantap kurang ngomong PKS emang eueuh dasarna berdasar hati-hati sebab nyelunduplah Amerika mantap kalau baheula disebarkeun kan lembaran-lembaranna hati-hati kuari mah geus teu kudu hati-hati cenah kieu geus nyaho atau emang batur sia ieu pan Lutfi mah bener ya korupsina ge babarengan jeung sia geus kuari mah cacadna geus jelas di jerona endek aya wahabinisasi pemwahabian di Indonesia
ya subkenlah melalui kitu birokrasi mentak 10 undang-undang yang telah jelas akan berubah. Cak Gus Dur waktu jumeneng keneh Gus Dur ku hari karasa tolak tilu jadi hiji mui nu tadina mondok masantren ge kababawa ka ditu aneh nu baheula mah keras jasa tiga bain kubro barangnyana aya di mui tetep hiji milu ka ditu terserah kulangan sakadar ngabejakeun doa. Anak angkat bisa dikitu non dijadikan anak pribadi dibuat identitas nah iya karim Masya Allah waris jadi menang anak angkat anak pulung kabelah dieuna geus dilegalkeun nikah duaan bae deku batu tur kan lusus bakal 10 geus bantah kuari mah acak-acak nyusup lah ke tubuh pemerintah ngerasa hebat tuh masalah ieu mah keur carita hebat masalah mangga bae ieu kitab salaf dikikis ceknya nah kitab salaf itu sudah ortodok tidak berarti lagi ngaulahkeun nya nama maca kitab Durratun Nasihin ngaulahkeun maca Riyadus Shalihin ngaulahkeun maca kitab Takrib Fathul Muin Bugiyah ulah ini kitab-kitab anyar baik mentak kuari sapalak lagi hilangkan gantilah kuari kue pemiris gantilah ku nyukom mangga bae eta maka istimewaan guys tapi rumus takan menang ti Amerika nu bisa nyeun salian ti Amerika nu bisa nyeun salian ti Inggris persekongkolannya na. Sehingga perkacauan teh dimulai sababaraha tahun kadi awalna baheula Muhammadiyah jeung NU teh satu suara pelebah rukyat bertentangan di zaman Orde Baru Soeharto istimewa bab rukyat kabelah dieuna ge masih kan kabelah dieuna mulai setik dilitikan darjah bertentanganlah antara pemegang salaf jeung pemegang modern sakadar carita mangga teh teuing sebab urang puasa teh melalui i'tiqadin jazim jihad. Nah kabelah dieuna diletikeun ketika orang menang 2 darjah tahun itu tahun cekcok nya namangan sakadar sadarjah leuwih hampir 2 darjah teh dijadikeun kuari mah kuari nyukum jeung happy meris 0 darjah sementara Sulam Munairen 2 darjah 50 2 darjah 55 aya nu menang 2 darjah 24 aya nu menang 2 darjah 35 nu mantap luar biasa pesantren salaf kok sampai gak dapat darjah wallahu a'lam nu mentak pemerintah jeung kru-kruna bakal nyaritakeun puasa perbo diperkirakan seperti eta anu endek nyekel rukyat ge geus jaritakeun rebo nu endek rukyat nyekelan rukyat geus ngomong rebo atuh salah ayeuna rukyat mah tungguan pemerintah ulah menyatakan rebo sahanu nyaho engke Senin rukyat sahanu nyaho malam Selasa rukyat kok geus menyatakan rebo ocaknya karena tidak mendapatkan rukyat atuh lain rukyat atuh lain rukyat tuh tidak mendapatkan darjah atuh lain rukyat tuh kitu mah hisab-hisab kene ngan nyekelanana hisab modern ndek nyekelan rukyat ulah ngomongkeun rebo cek jalan mata kerbot teu menang darjah eta mah ngaranna hisab teh bego lamun hisab kakarak menyatakan ahli hisab qat'i mah akan melaksanakan ilmunya tanpa mengajak kepada orang lain hanya mengamalkan ilmunya untuk dirinya sendiri hari Selasa sebab 2 darjah 5 dakikoh hampir 3 darjah terbukti sababaraha tahun masih efektif masih hebat cakung selalu rukyat di atas 2 darjah rukyat nu kukula dicaritakeun awalna 12 darjah ketika aya seseorang rukyat di bawah 12 darjah laporanlah kaki Mansur
Kuki Mansur diralat kembali 9 darjah. Setelah 9 darjah aya nu ngitung 7 darjah ru'yat diralat kembali Kuki Mansur 7 darjat ru'yat imkanur ru'yat aya deui nu 4 darjah bisa ningali diralat kembali ku Kiai Mansur 4 darjah lantaran lain hiji lain 2 nu neuleuh bulan kebelah dieuna ternyata 2 darjah setengah bisa kadeuleu nah eta teh ditingali ku jelema loba diralatlah darjatani fa aksara sampai kuari anna hadda imkan ru'yat darjatani fa aksara tinggal di deuleu bae tuh coba karangan Ki Mansurna sababaraha kita mangga tinggal di deuleu bae tuh karangan Habib Usman Jaloba Jasa karanganana jeung tukilanana tuh tinggal di fotokopi bae beus hayang mah asal becus bae sia macana atuh mondok henteu naon henteu maca teu bisa atuh jangan kumaha tuh mebes batu sia mah karanganana geus sama deuk dina kitab Iqazun Niyam bangga deuk kitab Ruyatul Hilal mangga karangan Habib Usman wah loba jasa jadi dipatok warima bi anna hadda imkanir ru'yat ialah darjatani paksaro dibuktikan ternyata 2 darjah leuwih selalu ru'yat dilaksanakanlah di Indonesia di zaman Orde Baru ternyata efektif luar biasa menyatulah organisasi Muhammadiyah jeung NU dengan memakai dasar Sulamun Nairet terus-terusan istimewa teu pernah bae teu karuyat kakara kuari bae teu aya perbedaan politik kepentingan Muhammadiyah jeung NU kulantaran NU merasa dianaktirikan nu baheula NU teh diais ku pamarentah diserobot lah ku NU lah kuari nu dianak emaskeun Muhammadiyah dianaktirikeun misah Muhammadiyah boga cara tersendiri NU anu geus oleng dina kaorganisasianana oleng teh jelema-jelemanana NU nama sakitu hebatna kumaha kaolenganana terbukti di sababaraha macam nu masih kene di mata urang anyar kene kok orang NU milih atuh ieu mah nyata ieu mah kecarita agama kan NU mah organisasi sosial keagamaan lamun dek atas namakan NU ulah bisa dibeli atuh tiba heula ge konsep jeung komusna NU bisa dibeli untuk salah satu kepentingan etalah nu mantak NU kembalikan kepada Hitoh 26 teh geus berontak NU ingin mengembalikan kepada Hitoh 26 supaya ulah dibeli jol be di Banten sebutan ulah ngaranna sebutan ulah emang saya mah blon tutup nyaho jasa nu diserang orang NU dibeli ku atut di Tangerang huluna doang NU dibeli ku atut teu kudu dibejakeun ngaran-ngaranna fitnah ngan apakah nu kos kitu orang NU henteu lain organisasi sosial keagamaan secara mutlak merontak kembalikan ke Hitoh 26 Gus Dur teh kembalikan ulah aya sangkut paut jeung politik tapi kan teu bisa buktina atut eta keur carita di provinsi urang sugan di provinsi Batur Banten sarua sugan di Jawa Timur Banten Alahadin Sawa sarua bae sugan atuh di luhur manteu kok cenah kiai bangun ekstrim ka NU padahal mah orang NU pan kula ngobrol jeung penggede NU ketika endek haul waktu endek muktamar NU hari Sabtu nyana daratan tiluhur imah tiluhur lain NU ti handap lain tiluhur lantaran endek haul kabeneran bareng jeung muktamar NU nyana lah dongeng kiai milih siapa kula dibejakeun kalau pilihan saya secara pribadi ini. Kenapa nggak milih ini begini? Makanya nggak milih ini masa ada muktamar kok dipanggil duluan kemudian ngobrol kelihatannya serius bener. Udah nggak usah banyak ngomong. Eta jelema na hirup keneh kuari. Nu daratang ka imah kula. Kuda neruskan obrolanna begini di NU tuh teng. Kok tahu Pak Kiai? Oh siapa dulu? Ya udah. Nggak usah ada muktamar cekula nggak usah yang menang pasti ini pilihan saya mah yang ini
Kok bisa begitu? Tuh udah kelihatan langkah-langkahnya. Oh ya udah nggak usah dipublikasikan. Enggak, paling di pengajian doang saya cerita dikit-dikit. Tuh jelas hari rup keneh berarti geus teu murni. Ketika aya tokoh NU kula dek diajak gitu diasupkeun ka salah satu untuk memilih henteu kula mah. Ini kan menyatu dengan kiai di Jawa anu yang kos. Enggak saya mah enggak. Ini bantu, ini NU kita. Oh iya, siap membantu NU asal sesuai dengan nurani saya. Keinginan kiai bagaimana? Dibejalkan ku kula. Gini. Geus lain di luhur bae di Banten ketika orang Jawa pemimpin ketua NU na kula ngomong saya siap di NU asal gini nyana teu siapeun eueuh sen ti dituna eueuh sen. Nah ketika kos gitu ya udahlah kiai doanya aja atuh ngapain muktamar yang jelas masih yang menang ini berarti kan geus. Nah kuarina kos kieu ieu mah pada urangna bae maksudna engke mama ngomong di itu pada urangna deui engke ceramah di itu pada urangna deui kos kieu lah kaayaan naon salahna jak Qur'anna eta keneh Muhammadiyah kitabna Quran, NU kitabna Quran, HTI kitabna Quran, berbagai organisasi FPI kitabna Al-Quran, kitab Islam Hurud kitabna Al-Quran, Ikhwanul Muslimin kitabna berbagai organisasi nularan Islam kitabna Al-Quran, hadisna nu sahih Bukhari Muslim kabeh eta. Kok ketika melaksanakan purna berbeda-beda kurang kudu ditingali ka orsinilanana geus panjang mun nyaritakeun kos kitu mah panjang geus hareudang bakal geus ieu mah ku henteu ngahijina Muhammadiyah jeung NU berarti kan ngabogaan kepentingan kitu bae pasti jasa lain sakadar pasti puas lain puas aja puas geus eueuh tah hese aing ngomong berarti dengan kepentingan etalah kahijab kurang nu dihandap bingung ikut kemana tuh ya Muhammadiyah ge dina pelebah ibadah nama sarua ka Gusti Allah adapun tama urusan perbedaan urusan puruna teh mang tiba heula tama urusan kunut urusan usoli urusan tahlilan tetapi puasa mah kan akur puasa mah deuk kumaha deui enas tama tuh dek milu ka NU kos kitu dek milu ka Muhammadiyah aing mung mesti pajar Muhammadiyah lepaskan atribut NU jeung Muhammadiyah tanpa make atribut aku Muhammadiyah aku NU ulah make nu kos kitu geura urang cekel kitab nu asli adapun kebenaran akur jeung Muhammadiyah lain berarti urang Muhammadiyah adapun urang akur jeung NU lain berarti urang NU pelebah dinya mah aing mah akur jeung ulama titik beres geus kos kitu lamun ke siapa tama Muhammadiyah moal aya anggeusna kajian kumaha ge siapa NU moal aya anggeusna tama kikituan mah maningan ge urang kaluarkeun buku kaluarkeun baju NU kaluarkeun baju Muhammadiyah mun kukula terus dicaritakeun panjangna kabina-bina sebab aya dulur kula di luhur dimui boga dulur dimui ge boga dulur boga anu selalu memberikan informasi Muhammadiyah ayah di luhur sarua bae urang Jogja lain adik kula tapi sekitar adik-adik kula nu boga pesantren pondok pesantren Haji Mahasiswa Al Musin Yogyakarta kakana jadi orang elu meleg-meleg anu selalu utar-atur ketika muktamar manehanana selalu mere informasi nyanana ge saya informasi kieu ka kula kok jadi begini ya Kiai saya nanti mau konsultasi nggak sabar kali konsultasi bantu NU siap tapi kok ke NU jadi begini nyana nu ngomong gitu deh kok jadi begini ya itu terserah di situ udah kumaha coba mantak tuh perlu kukula diceritakan jerona nu jelas dele kurang gerakan mana kuari NU kurang NU ideologina maksudnya sanajan teu ikut praktis tapi di jerona mah iya tuh dibeli ku sakadang atuh atuh aing mah senep ka orang NU bantak loba orang NU embungeun ka imah kula pong aing mah cenah ka imah kiai mah jatuh aing teu penting-penting amat ya kasih ya tutur jadi musuh teh tolol saya gol sia teh aing
tolol kabehan tuh ai kabehan non berjamaah teu masalah. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nu agung kas kitulah kaayaan anak lepaskeun coba atribut Muhammadiyah jeung ulama ke atas nama NU jeung atas nama Muhammadiyah make atas nama salaf ulama salafus shalih. Orang bersyukur ka Gusti Allah puasa tamat nu tamat mah nun teu mapagon bae henteu. Tahun kamari pacek cok teh lebarana puasa bareng. Tahun ieu puasa teu bareng. Lebaran bareng. Ieu benerna ieu. Adu dalil antara hisab jeung ru'yat papadambung eleh. Padahal hisab mah dhaif. Nyekelan hisab dan nyekelan kau dhaif. Tapi ingat ka Gus Dur, yang lemah pun kalau dipegang sama yang kuat jadi kuat juga. Etalah bahasa Gus Dur nu kadenge kuceli kula. Ketika puasa berbeda, Gus Dur kunjungan ka kaula nyaritakeun tungtungna seperti eta. Jadi nu kudu dibake bah tetep bae ru'yat. Ya. Ngan nu ngaru'yatna kudu nu ecreug. Kudu nu bener. Hisabna kudu nu bener deui. Lantaran urang nyaritakeun hisab berarti eta teh taraje pikeun ru'yat. Bahasana ge ana hada imkani ru'yat sanyana bates kongang ru'yat imkan ru'yat mungkin jasa ka ru'yat darjatani fa aktsara minimal 2 darajah kaditu nama sabod mun di bawah 2 darajah ulah dipercaya sakitu teh hisabna cek kiai lamun teu genep darajah mah ulah dipercaya bener tak kiai nu ngomong kos kitu teu salah saeutik-eutik aja cek kiai lamun teu 7 darajah ulah dipercaya bener jasa tak kiai teu salah samenel aja menel tapi timbul teu menel cek kiai lamun teu 8 darajah ulah dipercaya hisab mah bener jasa. Jadi nu salah tuh jadi salah mah tukang beca. Bebe jadi menarik datang ke jalan didorong-dorong. Blod da tukang beca. Eta nu salah aja. Tak sakebelna tukang beca mah teu ecreug. Salah ngomong. Ku pamajikanna ditanya ka mana? Narik. Didorong. Kalau nu sugi tukang beca baca mimitin lagi nggak bohong. Aduh, masya Allah. 2 darajah bener. Nu ngomong 4 darajah bener. Nu ngomong 5 darajah bener. Ulah nyalakeun kadu 2 darajah. Singa dek. Nu ngomong 7 darajah ulah nanyalahkeun kanu 2 darajah. Nu ngomong 8 darajah bener ulah nyalahkeun kanu 2 darajah. Bener kabeh. Sebab tama sapira pikih mah fahkum bizahir. Tinggal buktikeun. Kalapangan ja pikih mah kudu dibuktikeun. Nu ngomong kudu 5 darajah buktikeun ru'yat. Nu ngomong 7 darajah buktikeun ja aya tempat ru'yatna. Nu ngomong 8 darajah buktikeun ulah ngomong di jero kamar. Ulah ngomong di majelis bae ulah buktikeun ka leuweung. Pan eta teh jang ru'yat buktikeun. Ternyata dina kitab karangan Habib Usman, kitab karangan Kiai Mansur, kitab karangan Kiai Junaid ahli Palak Tangerang, kula boga kitabna.
boga kula mah kitabna lain sambarangan. Tuh moal pati-pati ngawudu. Aduh. Nu ngomong kudu 4 darjah buktikeun ru'yat, coba. Nu ngomong 2 darjah buktikeun ru'yat. Coba ka lapangan tama sakadar utang hitung di kamar tama kos kitu mah bari nangkep pamajikan ge bisa ngitung kos kitu ieu. Bisa tama dihitung ku salakina ieu hiji 2 berarti di luhur. Atuh bisa tama ngan buktikeun ku ari besi anu keukeuh 7 darjat 8 darjat coba ka tempat ru'yat 4 darjat ka ru'yat tah henteu. Ternyata karu'yat atuh ulah keukeuh. Jai mah pikih. Nu keukeuh 4 darjat. Teu meunang kurang ti 4 darjat. Coba ru'yat ketika 3 darjah karu'yat tah henteu. Ternyata karu'yat atuh ulah keukeuh. Cabok ke keukeuh mah. Ku ahli palak. Ketika nu keukeuh 3 darjah, ternyata begitu ru'yat tuh 2 darjah. 2 darjah setengah karu'yat atuh ulah keukeuh. Moal pati-pati Kiai Mansur dina kitabna anna hada imkani ru'yat darjatani mun henteu ditajribah nyana lain sambarangan kiai wali nyana mah. Ye mangko waha kitu mantak kula membung nuturkeun Amerika. Embung nuturkeun Inggris, Belgia embung aing mah satungtung aya keneh kiai bae. Yes, sakitu bae. Nek nuturkeun kiai bae teu hayang jejedis najis aing nuturkeun bule. Kecuali bulena asup Islam daek teh mah. Lebih kang gitu. Aduh, Allah. Nah, jadi ulah waka ngomong keras-keras bukti bulana eta keneh bumi eta keneh manzilahna eta keneh terubah ketika diru'yat di zaman Bung Karno, diru'yat di zaman Soeharto 2 darjah leuwih karu'yat kadeuleu kudu ru'yat teh kadeuleu begitu ganti presiden ganti kuari anu ngaharipan presiden konflik makin besar antara Muhammadiyah jeung lima darjah kadeuleu bulana anu silem apa matana anu kahalangan ku rupiah tinggal kitu bae tah mah ulah hese-hese haju jadina kitab tuhpah eueuh wayajibu ru'yatuhu di Sukabumi ya eueuh wajib kawajiban ru'yat kudu di Sukabumi bae eueuh kawajiban ru'yat kudu di Semarang Kudus bae eueuh malah di kitab nu penting sumuri ru'yati andai kata diketos ka deuleu bulan wajib diketos mah ketos ente kudu dicakung geus apa geus biasa diketos ieu mah dipangodokan jero jasa ngodokna kadeuleu bulan atuh tinggal dipanggil ku pemerintah bener sia henteu bener wani sia di Sumba tanggung jawab sa Indonesia sia awas dorakana sa Indonesia sia mun salah wani kula mah nu matak wani sia kula dibere duit henteu kula mah naon henteu wani atuh naon salahna make otak anu bersih make pikiran anu bening teu kudu aya poting-potingan isin kana negeri Mesir main ru'yat kudu poting ya eueuh pikih mana nu kudu ru'yat kudu poting coba besi aya kitabna tapi kitab salaf ulah kitab kholaf mah jedis aing coba sugan di Raudhah di Tuhfah di Minhaj sugan aya di mana nu kudu poting ya eueuh ngisin ke negara aing kunaon kos karari itu eueuh poting-potingan aya nu neuleu panggil bener sian teu barang di deuleu si mah edan beureun orang nu edan atuh lain percaya nu edan tah tinggal kitu doang neulah loba nu ru'yat teu disinglet 2 darjah setengah ka ru'yat tapi henteu diperhatikeun ku pamarentah
nu genep darjah teu karuyat eta nu dimumule ditonton ku dunia, ditonton ku rakyat Indonesia, tinggal nu bisa ngaji bae seserian. Karuyat kos budak orok sidang isbat teh kos kitu lain kitu. Kula teu bisa nyalahkeun ka negara ge lantaran kuarina negara ge teu bisa nyalahkeun ka kiai ge jadi kiai hayang meuli apa ulah salah. Nu salah sebenarnya. Jadi nu puasa poe Jumat bisa bener. Nu puasa poe Sabtu ge bener. Nu salah nu nyieun keputusan nu siap tanggung jawab di akhirat. 200 juta manusia nu kudu ditanggung jawab ku tangkorak. Ai mamang mah tuh cak Allah salah sia puasa poe Sabtu. Pan kula mah keputusan di TV. Emang eueuh kiai sia di lembur sia? Aya. Pan teh nanya. Lain Golkar di teresep ya kana tuh. Hiji ge. Indah jasa kamari aya Kapolres datang ke kula nyana memperhatikan soal awal puasa nanya ke kula Pak Kiai kayaknya nggak beres ini lihat cak Kapolres iya Kapolres nanya yuk kayaknya kurang beres ini. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana bagi saya yang selalu memperhatikan televisi untuk keputusan awal puasa, sementara ke kiai saya jauh, dan ini dosanya siapa yang nanggung jawab? Cekula Kapolres. Loh, jadi kok begitu? Saya kan nunggu TV, jadi di sana kan banyak kiai, ke kiai yang lain jauh. Berapa jauhnya sih ke kiai? Bandingkan Bapak mau nanya ru'yat ke kiai terdekat yang dianggap bener dengan Bapak apel ke rumah janda. Jauhan mana? Oh suka begitu cara kiai mah. Aduh. Ai kajahe atuh terus bae jauh ge. Ai dek nanya puasa ka kiai asa jauh tampili ngabek Kapolres kos kitu ieu. Cuman istimewa berarti Kapolres bae nanya. Hiji. Nomor kedua ieu mah seputar bae mah seputar. Nu salah. Kula menyaritakeun seputar puasa jeung lebaran. Nyaritakeun dalil mah pabelit. Pabelit jasa dalil mah iembung eleh tumbung eleh tungtungna beak dalil gelut. Beak gelut jadi kiai jeung kiai gelut. Aju ka ditu silih teluh pentolol eta. Sebab embung eleh ego kabeh ge. Sebab kiai da lain kiai ruhani, kiaina kiai Apansa. Sekupi. Aya orang luhur ti punclot. Moal bejakeun ti punclot pokona mah sababaraha urang. Ketika akhir pengajian di dieu nyana ngutus, akhirna hasilna nuturkeun di dieu. Sababaraha penggede di luhur puasa akur jeung urang poe Jumat. Teu kudu dicaritakeun lobana jeung teu kudu dicaritakeun punclotna, nu jelas babaturan presiden. Itulah hasil akhir pengajian penutupan di dieu kunyana diparake. Jumat nyana puasa walaupun taraweh pada malam Jumat di imah masing-masing. Sebab menjaga kondisi negara, keputusan negara Sabtu berarti taraweh di masjid nyana malam Sabtu, nu malam Jumat di imah masing-masing. Nyawa taraweh nyawa teu kitu bae pokona mah. Pengakuannya seperti gitu. Loba tah nu dilaluhur punclot puasa nuturkeun di dieu hisab. Padahal kula teh hayang dituturkeun jeung ulah. Kula mah kula bae, cek kula ge paling kula mah dulur kura jeung pamajikan jeung anak sakitu bae. Andai kata pamajikan teu nuturkeun ge masalah, nu penting mah sare nuturkeun bae. Teu masalah geus teh. Nah, beres menjelang puas, menjelang lebaran aya deui nu silaturahmi deui ti punclot. Moal bejakeun ulah punclot apa pokona mah. Punclot lah, geus beusi sok teuing.
sababaraha urang nyana besi lebaran teu kaburu ka dieu sebelum lebaran nyana silaturahmi ngobrol jeung kula nyana ngajelaskeun bahwa puasa ikut hari Jumat tarawih nama seperti tadi nu kukula deuk dicaritakeun padieu kabalinger kabeh ge ari kiai di lembur kekeh kudu poe Sabtu milu ka pamarentah sia haram sia teu milu ka pamarentah mah dengan dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri borakas sia haram nu puasa poe Jumat gagah jasa tak kiai nuturkeun pamarentah sia ai pamarentahna nuturkeun aing pikir kotak sia ieu mah seputer bae ieu mah entar nyaritakeun dalil kenyataan bae ai nyana nu dipuncot ku naon nuturkeun hisab ka dieu lah cek malah di dieu mah diulah-ulah ari ieu kiai nu dihandap ngawajib-wajib nuturkeun pamarentah ai pamarentahna nuturkeun aing da kumaha coba hai coba pikir tah ieu lah zaman kos karar ieu badag sing ade ngomong besi ti soledat ulah tarik teuing kiai-kiai nu diharandap lantaran berarti ngajongklok sarua aja ngajongklok loh sia tak ka ditu keke nutur ka pemerintah nurut ke pemerintah ai pamarentahna nuturkeun kiai nyana ngomongna ini kan babnya bab ibadah kiai enggak boleh sembarangan saya harus nanya sama kiai yang bener ai berarti kiai-kiai itu tuh bener jangan ngomong nak kos gitu saya harus nanya ke kiai-kiai yang bener dong secara ini kan ibadah khusus sama Allah ji kita ngomong kos gitu mun kadang ngintak ku kiai anu parah jasa anu ngaharam-haram puasa poe Jumat adukeun ta jeung si eta kada jeung nyana bae geus ngobrolna ka ditu tah ieu mah seputar bae ulah kenceng teuing sapira pikih masyaallah jol aya kiai ti Serang moal nyaritakeun dalil deuk nyaritakeun kanyataan bae kiai ti Serang kira-kira umurna 70 tahun lebaran acarana ka kula limaan Waalaikumsalam beda kadeleuna ieu kiai rada cekas bangetna pandai bangsa pedagang politik mah rumeuk ieu cekas make pipa kajen kumaha ge berarti Kelly ngobrol geus beres ngobrol seputar silaturahmi minal aidin wal faizin nyana manusia urang kakarak ka dieu hayang ka dieu pikeun ieu bubuhan hiji kolot dua batu nah ieu mah aya waktu kiai alhamdulillah kula kapanggih jeung kiai atuh komo kula kudu nama kula nu ka ditu lantaran kula mah ora henteu cekeun geus urang penting kapanggih nu deuk ditanyakeun kieu ai kiai puasa poe naon kula nanya ka kula nanya ka murid kula bae si kula teh murid kula mah poe Jumat jadi kula atuh Jumat aku mau kula seri ada di gitu tapi kula mah teu ngajak cek kula jang kula bae ngana nuturkeun sabodo teh mah nuturkeun ada datang ka mana kumaha hayangnya bae tapi ra nuturkeun wayah kempes baneureun wayah ubeng sinuturun tapi ra nuturkeun atuh ai kiai poe naon sekolah dinten naon pas abdi mah Sabtu guru kula geus maot kula ngadaikeun di TV bae cenah berita pemerintah lantaran cek guru kula tuturkeun bae pemerintah akur sasaha ge kitu satungtung bener pemerintah nu manda kula ka dieu kieu cenah kiai kula puasa teh poe Sabtu haju ngajakan ka masyarakat urang mah Sabtu bae sanajan batur Jumat urang mah Sabtu bae tacak kiai teh ti Serang ngan barang kula neuleuh malam Sabtu bulan geus kadeuleuh ku kula ieu kula teh jadi asa doraka cak kana bulan teh geus kadeuleuh teh kumaha ke ya teu terserah kiai si kula teh jatuh kula teu bisa ngomong ku kula mah sapira ngitung hitungan eta diakurkeun jeung ru'yat ternyata ru'yat di tilu tempat bahkan nu di Sukabumi ge ru'yat ngan teu dicaritakeun nu babarengan jeung pemerintah ge aya kelompok ulama kiai hisab nu ru'yatnya nama neuleuh ta ru'yat
Oh, jadi pada malam eta ruyat pahingan kula malam Sabtu teh gede jasa cenah bulan. Haju kula asa doraka ieu ka masyarakat. Tah ieu kula kumaha? Ieu terserah kiai. Henteu cenah teh wajib qodot da teu pugu cek kiai. Itu ngeunah jeung kiai mah tinggal dibalik-balikeun bae. Janya nu boga dalil. Kula teu dalil saeutik acan. Nyana keneh nu ngomong asana cek kula mah cenah wajib qodot meureun. Ya tuh sabodo kiai. Ulah teu ngomong saeutik acan. Tapi cenah kos kieu beureun nya mun urang salat lohor asa teh beureunanan geus waktu prak encan atawa liwat sugan teh aya keneh orang geus kaasaran atuh pan wajib qodot cak nyana keneh nyana nu ngomong atuh berarti cak keneh teh kula bala deuk qodot bae atuh sabodo puguh cenah cak kiai teh kula loba omong sebab kaluar ti sungut kula ieu loba nu mitnah kaluar ti sungut kula loba nu mitnah tapi batur mah nu kaluar ti sungut kiai batur jan henteu nanti kula mah terserah kiai henteu cenah kula mah cek kiai kodok ih balik di kain lah cenah kula mah deuk kodok bae deuk ngabejaan masyarakat engke supaya kodok lantaran kula neuleuh langsung malam Sabtu bulan gede. Lamun sarita neuleuh bulan loba masyarakat malam Sabtu nu ka kula laporan mantes taraweh kring telepon ti sababaraha daerah bahwa kula malam ieu neuleuh bulan malam Sabtu teh geus kadeuleu ku sarerea tah termasuk kiai neuleuh ka bulan malam Sabtu teh caknyana berarti kula kabeunangan ieu kula mah deuk qodot atuh sabodo kiai jangan teu puasa ge loba ieu kiai cek kula eta cek ada teh kos kitu tah kiai nu sadar seperti kitu aya deui nu kudu kadeuleu ku sorangan bae poe Jumat can kadeuleu poe Sabtu can kadeuleu poe Minggu can kadeuleu poe Salasa. Jadi jana puasana puasa sabodo. Geus wasing-wasing wae. Jang sorangan batu elos. Tah kos kitu carita seputar puasa. Ngan lamun dicaritakeun urusan fikih atuh salah cek fikih. Tetep bae kudu make aturan fikih. Dina lebaranana alhamdulillah aya keneh kiai ti Punclot pejabat ti Punclot nyaritakeun urusan lebaran kukula rada ditegor saeutik Pak menurut saya mah enggak usah ada isbat sidang isbat sebab tidak menambah ilmu untuk masyarakat memalukan kita tengok ke belakang di zaman Pak Harto urusan rukyat di zaman Pak Harto sangat bagus sebab didukung oleh seluruh organisasi tidak ada konflik apa-apa akhirnya enak sebab masyarakat kan ada yang mau motong ayam ada yang mau motong kerbau ada yang mau modi jadi biar pas beritanya jadi enak kedengarannya pasti kula ngobrol gitulah poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Lebaran alhamdulillah keputusan di televisi seperti naon nuku kula diobrol tanpa aya naon-naon langsung diputus mungkin lain ngan sakadar ka kula bae loba kiai-kiai nu didatangan utusan-utusan khusus akhirnya jadi kesimpulan diberitakeun tanpa aya embel-embelna sebab kukula dicaritakeun darjahna malam minggu di awal Ramadan awal penutupan pengajian malam minggu geus eueuh darjahan hese nyaritakeun darjahna ku luhur-luhurna lamun deuk ka masalahkeun darjah deui ieu kotok teu kapencit ieu deuk lebaran teh tah ieu nu jadi masalahna akhir raya alhamdulillah keputusan anak sekaligus ulah nyaritakeun nu eleh jeung nu menang eueuh nu eleh jeung eueuh nu menang nu eleh mah nu henteu meunang ridho Allah nu menang mah nu meunang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal jang kahareupna hati-hati
sebab di negara keur meujeuhna keur kos kieu deuk dirobah ku ari kitab salaf ku kitab Amerika. Etalah permasalahanana dorongan ti Amerika nu luar biasa geus bab politik kemudian ekonomi ku ari ka agama. Nah urang satungtung aya nu nuduhkeun ulama maning make ulama bae. Sakitu bae geus abe urang teger di dunia teger di akhirat ge teger lantaran boga kayakinan nuturkeun para ulama ussolihin. Sing hade jangka hareupna nu geus mah geus ulah dipasinikeun nu penting mah urang mudah-mudahan dihampura dosa urang kami. Mudah-mudahan urang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jak kabeh ge nyembah nama jeung ibadahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal ka hareupna sing hati-hati lantaran ieu kos kieu permasalahanan. Mun Kapolres bae ngomong kok rasanya lain lagi atuh kaum masyarakat. Di laluhur teh sarua bae kok begini nyana nanya. Akibatna loba nu nuturkeun para kiai, negarawan nuturkeun kiai, ari kiaiwan nuturkeun negarawan. Pan bloon eta. Kiaiwan tuh kos tipiwan mah buru. Nah, kiai anu ngomongna leupas teuing datang ka haram-haram puasa perbo. Mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah. Ku bodona dirina kana ilmu palak atawa ku nyemoohkeun ka ulama atawa meureun ngahajar salah saurang ulama atawa hayang kadeuleu beungeutna ku calon pilkada. Moal jauh ti kitu ja. Moal jauh lamun make hati anu bening moal datang ka heuras nu biasa bae. Ja ibadahna ka Gusti Allah Subhanahu datang ka nu endeuh taraweh di buburak ulah taraweh haram dikunci coba teh aju masyarakat teu nurut di bloon endahan neangan musola pan eta ngan masjid doang nu kosong jelema nama taraweh keneh tinggal bepan tercoreng nama baik seseorang kiai tersebut di mata masyarakat lantaran nyanana kurang hati-hati. Antak naon, oh sia deuk taraweh gitu malam iya atuh aing jamual aing mah isukan. Geus masalah tuh sia-sia aing. Kitu bae ka di akhirat lagi tuh sia-sia aing. Kitu bae saya amat. Ya bener jasa henteu nyana. Mau gitu bener jasa horenganan. Kiai kunaon galak amat. Beus itu disumbang pan aing mah yayasan. Sia loba omong. Ieu sia kunaon pan aing masuk dipere ku pemerintah per bulan sabaraha kan sabulan ngomong atuh sia sabulan sabaraha duit aduh Gusti besi coplok burung bebereanana puasa salah ge terus bae geus balik ka deui nu geus banggeus urang sakali deui nu puasa poe Jumaah nu puasa poe Sabtu nu lebaranana akur nu lebaranna beda urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditarima puasa urang ku Gusti Allah kasalahan-kasalahan urang lantaran urang bodoh mudah-mudahan dihampura kahareupda urang sing hati-hati supaya tepat puasa urang jeung syarat. Tapi lamun kula ngaluarkeun dalil-dalilna mengenai hisab atuh loba jas. Sarajan dhaif marjuh ngaranna, kadang bisa jadi rojih. Kitulah pikih mah ketika dunyekel ru'yatna teu beres. Mun kukula dicaritakeun hiji-hijina bahasa Kangjeng sumuli ru'yatihi ku opat mazhab panjang. Kumaha Maliki, kumaha Hanafi, kumaha mazhab Hambali, kumaha mazhab Syafi'i. Di mazhab nu tilu mah eueuh matla, aya matla sote di mazhab Syafi'i, tapi matla teh henteu bakal ngarobah kana kabarna. Teu bakal ngarobah, tetep bae bakal akur bae, begitu diteliti-teliti.
Santaran naon lantaran ru'yat teh moal bisa diru'yat lamun teu dihisab heula posisi-posisina beusi lain bulan nu kadeu. Geus panjang dongengna antara hisab jeung ru'yat lain di zaman kuari bae di zaman baheula. Dongeng sahabatna dongeng tabi'ina terus ngan kuari mah teu kudu dipacekcokeun sabenerna mah lantaran geus loba kasimpulan hasil daripada dongeng-dongeng kisok-kisok nu baraheula geus dikitabkeun jadi ijma ulama tinggal make na hungkul. Tah sakitu ala kadar seputar puasa jeung seputar lebaran sok rempan jasa urang ku Kangjeng Nabi di jero puasa henteu meunang marah tapi ternyata urang loba marah ku sebab perbedaan puasa jadi marah ku sebab perbedaan lebaran jadi marah nu urang dicoba ku Gusti Allah nu aturan dihampura jadi henteu aturan puasa urang bener jadi teu bener lantaran marah etalah nu teu pati dijaga geus ieu kabeh ge hakikat nama ti Gusti Allah. Kiai nu keras ka Sabtu ti Allah, kiai anu ku Jumat ti Gusti Allah. Ieu teh nyoba ka para kiai, ka para masyarakat datang ka mana coba kesadaran berilmu, kesadaran beramal terhadap Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dina minggu ieu ngamimitian deui pangajian urang. Mulayan deui kabeneran keur ngabahas masalah jarhu, masalah kisos, masalah males pati, masalah bangsa kitu pertatuan nu ieu teh geus diatur ku para ulama meunang ti hadis belah dituna ti Al-Qur'anul Karim walil qisas hayatu ya ulil albab. Dengan dilaksanakeun qisas bakal aya kahirupan anu loh jinawi nu tentrem nu sakinah nu indah. Kusabab teu dilaksanakeun qisas maka paberencai jeung pabentrok bae di negeri mana bae. Urang nyaritakeun urusan qisas di negeri urang geus eueuh saeutik-eutik acan. Lantaran negara urang mah adalah lain negara Islam tapi negara demokrasi buatan manusia. Geus bisa bener bisa salah bisa heueuh bisa henteu. Ketika aya nu bertentangan jeung Amerika bunuh teu naon buktina geus sabaraha nu dibunuh di urang dianggap teroris. Aya nu puguh bunuheun nu nyaan nembak nu nyaan ngabunuh diamankeun. Anu bertentangan jeung negara bisa dipotong leungeunna sanajan teu maling tapi nu maling triliunan miliaran aman. Itulah di negara nu teu ngagunakeun hukum Al-Qur'anul Karim sekedar supaya orang sadar bahwa di negara urang teh lain make hukum Al-Qur'an, lain make hukum hadis Kangjeng Nabi, lain make hukum ulama ijma jeung kias. Ieu mah kumaha kokocoran ti ditu bae di Amerika namantak nu ngadukung kana kitu hukum-hukum pamarentah tinggal engke dirasakeun bae di akhir. Selantaran lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Haju kumaha atuh ieu urang salah? Teu salah. Aju bener atuh urang henteu bener. Naon atuh? Atuh di hewan ge aya mandalungan. Jadi negara urang mah negara mandalungan. Bebek hiber. Manuk lain bebek lain. Disebut mandalungan. Lah ieu ge negara urang kitu. Geus kiaina ge nu ngadukung pemerintah kiai. Kiai lain negara lawan lain.
Kiai Bandalungan. Geus kiai mah kiai bae, ulah sok engkeuy-engkeuyan jeung sukarari itu. Nyana wae hayu nu ngamajukeun negara, urang mah ngaminan bae disungut. Supaya tala lentrem nganasehatan masyarakat. Kitu bae sih. Lantaran naon ieu ngahayu-hayuna ieu nu dilaksanakeun lain hukum Al-Qur'an. Tidinya tapabeulit asana hate. Mantap kok ngadukung baik supaya aya pamimpin aya milu abring-abringan mah ulah ngadoakeun supaya tentrem jadi nasehatan ge geus sararese lain teu nyanaon nu korupsi teh japala linter tapi makin pinter deui korupsina gitulah di negeri Indonesia moal kebal hirup di dunia bakal pararae urang nu nongton bae kana lelempangan apa marentah kaler kidul pakal pae nu ditongton ku urang bakal modar sarua bae ke pengadilan terakhir mah di Rabbul Jalil dihareupeun Allah kakarak dedinya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun kuari mah nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun nu penting mah loba dalil salamet di dunia sogok menyogok dan lain sebagainya di akhirat bakal teu bisa kitu kuari manggeus terus-terusan urang dijajah ku Amerika politik dijajah ekonomi dijajah ka haji kuari dijajah agama berarti puasa geus dijajah ku Amerika dibentrokeun awal jeung akhirna geus 4 tahun kuari munggah haji aya tabungan haji setelah diselidiki ku para kiai-kiai ternyata orang tabungan haji teh haram mangkaning numplek kana tabungan haji dititahna dina fatawi dititahna dina idoh sing hade jang munggah haji mah kudu neangan dana nu sah halal sebab deuk asup ka negeri tanah haram deuk amprok jeung Baitullah sing hade dana jang munggah hajina kudu numpang halal kuari mah kredit terus bae kuari mah geus we naon kitu garana tabungan haji nginjem di nyana haju ngasupkeun ka jana kitulah menurut fikih geus haram tapi kan dilaksanakeun sabaraha persen nu kos kararitu nah iyalah makin ka ditu makin menjadi geus jadi umul balwa tapi urang ulah kababawa perhatikan baik-baik ibadah hanas ibadah ke Gusti Allah disalahkeun ibadah urang untuk perbaiki wudu urang nu rapih zahirna jeung batinna salat urang kudu diperbaiki zahir jeung batinna haji urang perbaiki zahir jeung batinna abeh urang dihareupeun Allah engke bener-bener dijadikeun manusia nu meunang ridhona. Tah mentek kudu hati-hatinya jangan naon atuh urang lamun urang ibadah haji kemudian ibadah nanti benang pangampura yakni nu mardud hanas jeung hanas mentak durapi baheula mangan sakadar bunga bang bae lu dimasalahkeun teh kuari geus teu jadi masalah kos halal padahal haram